Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun nami Ibu Rosi Ismaya. Nah ayeuna hayu urang sami-sami diajar materi basa Sunda ngeunaan laporan kegiatan. Materi anu baris dipedar ayeuna nyaeta nu kahiji ngeunaan wangenan laporan kegiatan, anu kadua fungsi sosial laporan kegiatan, anu katilu struktur teks laporan kegiatan, anu kaopat basa anu digunakeun dina laporan kegiatan, anu kalima cara nyusun laporan kegiatan. Nah hayu urang kawitan wae materina. Nu kahiji ayeuna urang pedar ngeunaan wangenan laporan kegiatan. Wangenan dina basa Indonesia hartina nyaeta pengertian atawa definisi. Laporan kegiatan nyaeta tulisan anu eusina medar ngeunaan hiji kegiatan. Laporan kegiatan adalah tulisan yang isinya membahas mengenai satu kegiatan. Nu kadua, urang bahas ngeunaan fungsi sosial laporan kegiatan. Laporan kegiatan miboga fungsi sosial di antarana nyaeta jadi dokumentasi anu bisa kabaca ku batur. Nu antukna batur jadi apal karena kejadian nu baris dipedar. Laporan kegiatan mempunyai fungsi sosial, di antaranya adalah menjadi dokumentasi yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga orang lain menjadi tahu mengenai kejadian yang sedang dibahas. Nu katilu adegan teks laporan kegiatan. Adegan dina basa Indonesia hartina struktur. Adegan teks laporan kegiatan ngawengku nu kahiji kasang tukang, anu kadua tujuan, anu katilu waktu jeung tempat tujuan, anu kaopat pamilon, anu kalima waragad, anu kagenep kegiatan, sarta anu katujuh panutup. Struktur teks laporan kegiatan terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga waktu dan tempat tujuan, yang keempat peserta, yang kelima biaya, yang keenam kegiatan, dan yang ketujuh yang terakhir adalah penutup. Anu kaopat nyaeta basa anu digunakeun dina laporan kegiatan. Yang keempat adalah bahasa yang digunakan dalam laporan kegiatan. Basa anu digunakeun dina laporan kegiatan ilaharna ngagunakeun basa formal, sakumaha anu sok kapanggih dina tulisan karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam laporan kegiatan umumnya menggunakan bahasa formal seperti yang kita temui dalam tulisan karya ilmiah. Nu kalima urang pedar ngeunaan cara nyusun laporan kegiatan. Cara menyusun laporan kegiatan. Ditilik
tina susunanana laporan kegiatan ditulis dumasar kana rangkai anu ilahar sok kapanggih dina proposal kegiatan. Dilihat dari susunannya, laporan kegiatan ditulis berdasarkan kerangka yang umumnya ditemukan dalam proposal kegiatan. Pokok-pokok pasoalan ditulis ngaruntui mangrupa wincikan ti mimiti kasang tukang, tujuan, waktu jeung tempat tujuan, pamilon, waragad, kegiatan, sarta panutup. Pokok-pokok persoalan ditulis berurutan berupa penjelasan yang dimulai dari latar belakang, tujuan, waktu dan tempat tujuan, peserta, biaya, kegiatan, dan penutup. Ieu susunan teh teu baku, bisa disaluyukeun jeung kagiatan anu dipilampah. Minangka bagian anu pokok mah nyaeta nuliskeun kagiatan. Susunan ini tidak baku, bisa disesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Bagian yang pokok dari laporan kegiatan adalah menulis kegiatan. Materi ngeunaan laporan kegiatan baris dipedar. Salajengna ayeuna urang bahas ngeunaan pancen atawa tugas. Pancena nyaeta pek hidep nyieun laporan kegiatan. Bahanna tina kegiatan naon bae anu kungsi kealaman ku hidep. Tugasnya adalah kalian membuat laporan kegiatan. Bahannya dari kegiatan apa saja yang pernah kalian alami. Alhamdulillah, dinten ayeuna materi ngeunaan laporan kegiatan parantos rengse. Hapunten tina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.